Cocok ngopi di sawah. Oh ya, iya. Bray, gerakan Kamu yakin tuh kamu ngaruh ah kerja we emang kebeneran kebeneran naon kieu nya penting kieu mah nya mending keneh ngopi cik urang mah urang boga kopina ye tuh carikeun kopi hideung yang hanjakal mang ieu teh gasna beak keur masaskeun caina gampang tuh boga gas tuh boga segala rupa mah nu penting mah asal aya caina. Oh kela tuh dah gua Sok buru-buru tuh kuat yang ngopi bingung aing kumaha manaskeunna buah koslet ti wae jelema teh cai teh cengan mana manaskeunna eueuh gasnya diuk cik sok hayang apa kieu carana teh nya tingalikeun ku ente maneh nya tinggal isi agit geus boga motor geus boga mobil nah maneh teu panas mobil 4 pemajikan 5 wah rek nambahan deui jadi 10 tingalikeun tuh nya cek aing oge koslet mah balik rek ka mana molor Bray. Naon jang? Hancur apa? Naon cing sok diukla nu bener diukla. Cing sok aya masalah naon atuh ujang teh? Itu Bray rada kecewa kabogo sagala aya kahayang teh kudu pok torolong euy. Gawean keur meujeuna sepi. Alam kecewa. Alam Kecewa. aya solusina tenang. Asap curhat kasih Bray mah. Naon Bray solusina? Ya, ka warung heula. Siap. Mang. Kelo balik deui rek naon Ieu solusina ieu keur itu teh. Mang, nyemel lagi. aduh si eta mah anu kitu anjing bawa gara-gara kamari kitu Ieu solusina keur kecewa mah Bre. Kecewa, eta mah kecewa. Baru wae sakalian ye. Oh, salah. segar kieu penting-pentingnya Gimana, Mang? Biasa we tiwetan didinya tah Oh, terus jalan-jalan. non maksudna didinya ngomong gitu ka urang Cela Mang. Naon maksudna? Kumaha ieu teh? dangukeun ku didinya urang teh lain manuk anu biasa jalan di langit oke urang teh lain lauk anu biasa jalan di cai aing teh jelema nya jalan ka jalan atuh balieur deui Anjing, koslet deui wae. Wah, balik ka aing